Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Alhamdulillah biasa terpanggilnya. Masyarakat Rena. Alhamdulillah. Hadir Rena ya. Saran hadir. Fahri sareng Najira. Fahri sareng Najira. Kunaon? Tentang aku sareng Mugi-mugi Kita nuju ieu deui nya, nuju naon teh? Nuju darurat deui gitu. Janten hidup kedah jaga kesehatannya, teras tong hilap oge kudu bahagia nya, kudu ceria, kudu enjoy gitu. Soalnya kan salah sahijina urang teh kudu entong stres. Jadi kedah bahagia. Kita diajar, urang ngadoa heula. Sakan pada mimpi doa. Kami Bu, Mangga ya. sata acan ngawitan diajar hayu urang ngadoa heula, ngadoa di kawitan. Ngadoa henteu. Dinten ieu urang masih ngabahas mengenang pujian. Mas Emut teh minggu kamari urang teh ngabahas mengenang naon? Usi pujian Bu. Ya leus mengenang eusi pujian. Nunutkeun eusi mah pujian teh dipasing-pasing deui. Naon wae anu pasingan pujian Mas Emut? Saha bade jawab? Abi Bu, Ya sok selfie naon wae? muji ka Gusti Allah, Ya. salam shalawat ka Kanjeng Nabi. Ya atuh nuhun. Emutan duanya. Aya tilu deui saha nu bade namihan? Ngacung. Abi Bu, Ya, sok Azkia, nanti tilu deui. pepeling doa jeung tobat sareng Ya leres ya, janten papasingan pupujian teh aya 5. Anu kahiji muji ka Gusti Allah. kadua Pepeling Ini ngabahas ngeunaan pupujian nya, tapi ayeuna mah urang ngeunaan urang mah ayeuna bade praktek. Tos siap? insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, sateuacana nah, di dia ayeuna urang lebet kana keterampilan ya. Jadi di dia hidup melantunkan pupujian sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing dengan memperhatikan. Nah, ieu tujuanana saatos hidup pelajaran ieu hidup kedah tiasa melantunkan pupujian sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Dengan teras, ibu naon mangpaatna cenah diajar nganyanyikeun pupujian teh? Ayahnya mangpaatna hidup engke nalika melantunkan pupujian ya bakal pede, insyaallah bakal pede. Soalnya kan tos pernah dipraktekkeun di sekolah. Janten ke nalika hidup mayunan kanggo ayeuna hidup meraktekkeun pupujian, ibu miharep hidup tiasa ngalantunkeun pupujian dengan percaya diri ya. Terus naon namina teh? Pupujianana kedah leres lagamna. Terus tiasa pupujianana anu biasa sok dinadomkeun di lembur hidup masing-masing. Jadi aya di cara maca pupujian teh biasana dihaleuangkeun atawa dinadomkeun. Terus biasana dibacana ku jamaah. Masih emutnya nu basa eta ku ibu tos dijelaskeun. Terus tangtu unggal daerah bakal beda cara ngahaleuangkeunana. Contohna aya di dieu urang ninggal heula nya. Contoh lagu sanes lagu pupujiana. Tah ieu. Eling-eling umat. Biasa sabari dina jero hate nya nurutan ieu na wirahna. Eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat. Tah, gitunya eta contona.
Contoh eling-eling umat seueur pisannya di dieu tiasa ditinggal ibu aya video anak Adam eling-eling dulu aya kalimah nu disebut kalimah pangajak. Nu terang kalimah pangajak kumaha? Ya, kalimah pangajak teh contohna cenah hayu urang berjamaah salat maghrib. Leres. Naon atuh ari kalimah pangajak teh? Iya ya. Kalimah anu ngajakan. Tah, ieu. Jadi kalimah pangajak teh kalimah anu eusina ngajak. Boh anu nyarita, boh nu diajak nyarita, ya. Tapi eta nu nyarita jeung nu diajak nyarita teh kudu ngalaksanakeun sarua pada ngalaksanakeun. Contohna nu sanesna kan tadi mah hayu urang berjamaah salat maghrib eta kan contoh kalimah pangajak. Nu sanesna aya bade masihan contoh kalimah pangajak anu sanesna. Abdi Bu. Urang meuli basa manglimas yuk. Ya, urang meuli basa manglimas. Ibu, Ya, sok Riyadi. mangga atuh urang tarwa geula. Mangga atuh urang tarwa geula. Atos hidup jadi tenterang dina eling-eling umat teh aya disebut kalimah pangajak. Minggu basa eta urang di ngabahas ngeunaan kalimah wawaran nya ngawawarkeun ngainformasikeun. Tah ieu penilaian praktikna aya lagam, wirahma, jeung sora gitu ya. Sateu acan urang ngabagi kanggo non tampil ka payun kanggo praktek sareng kanggo latihan heula aya nu bade ditaroskeun heula. Oh ya, Reisha naon? Ibu cenah upami lagamna benten sareng anu dina video sawios teu? Sawiosnya. Soalna kan eta mah masing-masing lembur nu tadi teh ya beda-beda teh ya. Sawios Reisha nyantai. Terus ade, aya nu naroskeun deui? Nah, upami teu aya, urang langsung we saha nu bade tampil nyalila? Aya? Oh, aya Syifa. Terus tadi Azkia. Nah, ayeuna tampilanana kumargi kalian hidup mah ieu duaan-duaan nya. Nu kahiji kelompok darah, nu kadua nyalira-nyalira mangga latihan heula. Urang latihan heula, aku ibu dipasihan waktos kanggo latihan 10. Biasa oge hidup ngalakukeun non teh kegiatan literasinya milarian bisi bade milarian contoh pupujan nu sanesna tiasa milarian dina HP ya gitu. Ya. Bilih bade gentos gitu. Abi mah bade milari deui nu aneh Engke tampilna di payun nya dipalih dieu ya. Mohon. Ya, siap kelompok hiji. Sok ka payun. Ini ka payun. Nah, di dia kan meh cek ibu ge siga Sunda Idol. Sok, siap. Mangga ayeuna urang tinggal ngaregepkeun penampilan kelompok hiji. Mangga kelompok hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab eling umat muslimin muslimat hayu urang Eling umat muslimin muslim. Bismillah jadi wiwitan alhamdulillah pujian Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi Iya, alhamdulillah atosnya sadayana nya atos tampil sadayana. Nah, saat acan ibu memberikan komentar, ada masihan komentar kanggo penampilan rerencanganana. Ya? Sok Raisa. Sok ngadeg.
atau sararae aduh jadi atau sararae Sipa kumaha saya suarana kirang oke ti ibu mah nya leres saur Raisya upami ningali ti kelompok hiji heula nya kelompok hiji heula Raisya sareng Dara saya kapayun tos pede nya henteu ka ciri gugup ayeuna opat sa Sipa saya nya ngahaleuangkeun pupujian anu jarang gitu tadi teh naon judulna teh naon tariku salat sebenarnya kapayun ningalna nya tapi sadayana ti kelompok hiji kelompok dua anu katilu anu kaopat sareng penampilan anu kalima tos sarae sadayana alhamdulillahnya nah di antara 5 ieu salerosna nilaina ya non beda-beda tipis gitu nya anu numutkeun ibu anu sae nyaeta luka opat Sipa iya hatur nuhun ya Sipanya saya nu sanesna ge saya ya juara 2 juara 3 juara 4 juara 5 sadayana juara nya tak aya juara berharap taya sadayana juara ya oke eta pangintennya laungan dinten ayeuna hasil praktekna atau saya upami aya nu ibu abi mah asana kurang puas dengan penampilan dinten ieu sawios teu ngulang deui mangga latihan deui engke ku ibu diatur deui jadwalna nya jadi sateu acan ku ibu ditutup ya minggu payun urang ulangan ya ulangan ngeunaan pupujian panginten bakal secara online ya online diibarkeun minggu payun nyeunteun hidup baca-baca ngapalkeun di bumi teras sateu acan ditutup tong hilap jaga kesehatannya mugi-mugi urang sadayana sararehat entong aya nu udur apapun gitu sakit apapun gitu nya teras tetap 5M masker mencuci tangan tuhnya Raisya mah terus menjaga jarak menghindari kerumunan tong seerting mobilitas kapanggih mobilitas ya pokona mah tetap jaga kesehatannya mugia minggu payun urang tiasa tepang deui satacan ditutup mangga urang macakeun hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin ya hatur nuhun kana perhatosanana hapunten bilih aya kalepatan tetap jaga kesehatan mugi-mugi urang sadayana aya dina kaayaan sehat sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampurasun ya